Para mitra sadaya mangga urang lajeng gedei ayeuna teh para wargi sadaya bagian ka opatnya. Bagian kaopat carios nyambung babakti kalemah cai karangan Bapak Otang Jubaidi. Ye ngariwayatkeun kerajaan di Tatar Garut baheula para wargi atuh mangga namina ge dongeng. Dongeng namina ge nya mangga nyangakeun bae dina bagian kaopat. Kami trasadaya atuh nu teu acan noel subscribe sareng loceng ditoel bae para warginya. Atuh anu bade ngabagikeun mangga bagikeun. Anu naon teh bade komen bangga bade komen naon bae oge. Salajengna laikna ditoel bae. Hatur nuhun nyangakeun babakti kalemah cai karangan Bapak Otang Jubaidi dina bagian kaopat. Wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade nderaskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Babakti Kalemah Cai. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Otang Jubaidi atuh urang ayeuna nincak bagian kaopat. Dina akhir bagian katilu urang sami-sami ngabandungan. Anu mana mama ajengan kalintang bingahna nyaeta ku ayana Nyimas Quraisin Salamet ditulungan ku Jang Uci. Atuh para wargi sadaya harita teh mama ajengan parantos syukuran kitu. Syukuran ku jalan naon teh ieu tuang sasarengan nyaeta sasarengan antawisna bae mama ajengan Pa Mahmud oge Jang Uci sareng rencangna. Mangga para mitra urang teraskeun ieu dongeng nyata jeung Jang Popo kumari rencangna Jang Uci jeung Popo. Etang-etang hiburan pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangu. Para mitra anu mulia, harita sabada ngariung balakecerakan opatan. Pa Mahmud rengse barang tuangna teras bae para wargi nyaeta ngadegdeg ka tempatna kobong-kobong para santri. Sabada Pa Mahmud anyog ka jero adegan para santri tuluy nyarita, "Jang Ewon, Jang Abbas, dihaturan linggih tu ku mama ajengan. Aja rezeki, aja tumpeng canakeun tuluy bagikeun ka sakabehna nya. Bapa Jang Uci jeung Jang Popo mah ulah diagehan. Dangeus jeung mama ajengan nembe di bumina." Saur Pa Mahmud tamat sasauran gidig we Jang Abbas jeung Jang Emon. Ngabujeng ka bumi mama ajengan bade nyanak tumpeng di ibu hajah. Nu saurang nyuhun tumpeng dina nyiru teh sedeng nu saurang deui mah nyanak teko sareng lumurna satengah losi. Sadatangna dua santri ka kobong tuluy bae eta tumpeng dipurak kalayan dibagikeun ka Jang Ewon. Kalawan harita saadil-adilna henteu cucuk panon. Lamun aya tulang dicampur jeung daging anu tos beres dibagikeun. Lajeng Jang Ewon ngadua salamet tutas ngadua brak we sararea. Taruang nyaeta para mitra balakecerakan siga nu meunang ngatur bae. Eta sangu sareng rencangna meuni pas pisan teu kurang jeung teu leuwih. Beres sebarang dahar harita teh para mitra tuluy minangka bibelas nama manehna nyaeta ngadahar cau. Barudak sararea nyarieun rokok deui seungeut haseupna nyerebung kaluar tina jandela. Ceuk Jang Ewon mah cenah na aya kareta api ngaliwat. Padahal mah para wargi eta teh anu keur ngarokok bakat kulobaan. Tadi disebatkeun para wargi ngenak cangkirna teh ngan genep setengah losin ku wargi di pasaran teh sok bagilir para mitra. Ngaliat tina cangkirna bagilir gitu. Cangkir eta ku sararea da sakokoh sainum para wargi. Namina ge dulu resep pasantren gitu. Dasar nu gede banyel ga atuh sasauran sareuseurean kabeh. Memang geus teu mata kaget. Jang Ewon kitu teh geus adatna tukang lohong gede banyol. Alhamdulillah cenah mending Nyi Quraisin dipegat ku garong jadi manehna milu barang dahar. Cakakak Jang Ewon seuri atuh babaturanana keur saleuseurian ngeleuwihan ti ramena nu tadi. Teu lami Pa Mahmud sasauran, "Bon, lain eta bapa teh nyiru jeung wawadahan nu kalotor gancang tuh. Canakan ka ibu ajengan pilih bade dikumahan kalawan gancang-gancang ieu pagaweanana nya." Tilobat catur para mitra kenceling bae Ewon mawa nyiru nu dieusi ku teko jeung lumur ku baheula. Sang waktu maju kalayan cepetna keur tina bating ku betah-betahna. Urang hirup di alam dunya para mitra tina sekon terus kana menit.
maju kana jam minggu terus bulannya anyau kana tahun teu karaos bakatku betah-betah na hirup di alam dunia. Syukuran para mitra urang dipaparin mang pirang-pirang kalimatan ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparin betah hirup di alam dunia. Ieu urang kedah syukuran para wargi kitu numawi janten sagal rupi ge urang kedah syukuran. Mangga upami urang teu dipaparin betah ku Nu Maha Kawasa bade kumaha para wargi, tong boromang tahun-tahun samenit teu dibere betah meuni eleke sekeng para wargi. Deuh jiga ucing tutung buntut ceuk paribasana cenah teu betah hirup teh meuni asa lila para mitra, saja meuni asa sataun dasan sabobohongan eta kularantan teu betah. Tapi upami dipaparin kanikmatan betah ku Nu Maha Kawasa mang tahun-tahun teh teu karaos we kitu. Ieu kanikmatan para wargi. Kali salah sawios kanikmatan para mitra. Sedengkeun mang pirang-pirang kanikmatan dilungsurkeun ka urang sadayana. Urang mah namung urang kedah syukuran. Janten kanggo para mitra males mah urang teh kedah syukuran. Syukur alhamdulillah dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga para wargi anu mulia urang lajengkeun. Nya kitu deui Jang Uci jeung Ujang Popo masantren di Mama Ajengan teh geus aya sataun malah langkung 3 poe. Nu ngawita nyaur pamahmu Jang Uci, ari bapa teh nguping ti barudak duka leres duka henteu wartosna Ujang cenah bade meuli heula ka Garut. Leres pa eta da emut wae lah mun di emut mah daya ilmu panutup mung cita-cita abdi teh ayeuna bade milarian kanggo pangeusi dina awak. Sapertosna kumaha teh we lah kanggo ngeusian awak. Aya wartos aya ilmu-ilmu anu teu teu pakarang badieu jeung tumak sok sumawona kasebat. Mung ukur pandeungeul mah abdi teh bade milari ilmu nu kitu margi kana ilmu-ilmu agama mah sanes agul. Tos genep pasantren ada naon teh kitu-kitu sareng kieu-kieu geuninganan hartos nama langkung namihan ilmu teh pokona mah sakedik aya paningkatan tah kumargi kitu abdi dina bidang ilmu keagamaan. Abdi naon teh parantos aya pangartos namung sok sanaos kitu ge aya pangartos nu sanes mah ku abdi ge bade disungsi kitu tah. Walon Jang Uci semu ngageuri tilami Pa Mahmud ngawalar deui, oh Ujang sigana we milaru ilmu kawadukan anak kitu mah nya. Laras parupina mah kategu geuning ku bapa memang kitu pisan anu dicita-citakeun ku abdi ge. Walon Jang Uci bari nyerenge seuri wartosna di Warnasari aya pigurueun ahli kawadukan anu jenenganan Aki Rawit. Eta mah aki-aki nu geus pinuh ku ilmu saurna teh Pak. Tah bener. Bapak ge kungsi ngadenge Aki Rawit teh. Geus pinuh ku ilmu jembar ku pangabisa ilmu kalahiran kabatinan Jang. Coba we ku Ujang bujeng ka ditu susuganan ieu mah urang mah tarekah mah kudu lain. Atuh hasilna mah gumantung ka nu ngersakeun kitu ceuk Pa Mahmud masihan penerangan ka Jang Uci. Sumuhun pa bade dibujang we ku abdi meungpeung abdi teu acan gaduh ka beuberat. Palon Jang Uci darianaker. Cag urang tunah heula lalampahan Jang Uci sareng Jang Popo anu nuju masantren di balik kambang. Urang selang heula dina rarambu leuweung Gunung Wayang di lemur anu kasebut Kampung Warnasari. Aya hiji imah es tuning lengang pisan ti tatangga-tatangga henteu muloba kasieun bangunna teh. Es tuning teuneng sareng ludeung dina mayunan sagala kamungkinan boh ku sato-sato leuweung nu garala, boh ku jelema-jelema nu jarahat. Nu tayalian eta teh nyaeta hiji sepuh anu kasebat Aki Rawit miwah Amburawit. Anyakal pisan anjeunna Tingongora teu dipercanten kagungan putra. Henteu burung-burung acan ceuk paribasana. Tingongora babetah di dinya. Ari pada malanu matuh sok kana tani. Pepelakan rupi-rupi. Manehanana hayang nyawa oge teu bisa. Nya diganti ku ngahuma. Ari pepelakan di mana geus dipanen alias diala. Tara kantos Aki Rawit angkat ka lemur sanes. Margi sok aya nu ngahaja nyiar kadinya. Sagala ge sok diborongkeun. Ari katelahna eta nu sok ngaborong hasil palawija teh si Aki nyaeta Ki Arsaman. Sami wae pada geus karolot pi umureun kurang leuwih 70 tahunan. Aki Rawit sok sanajan geus kolot oge ari socana mah bersih sareng awas keneh. Awas paninggalna sareng atuh sanes jalmi sabong brong anjeunna teh. Moal pati-pati betah bumen-bumen di tengah leuweung lamun jalmi nu teu aya eusian. Memang bener para wargi. Aki Rawit hiji jalmi nu pinuh ku ilmu jembar ku pangabisa. Sugih ku pangarti ceuk paribasana hoyong ilmu naon oge di anjeunna mah parantos sayagi. Da kabejakeun cenah bareto aya bangsa nu bule rek ngabedil anjeunna, tapi bedilna teu daekeun disada. Kalah si walandana utah getih sapada harita. Nyati waktu harita Aki Rawit kasohor tina kagagahanana. Geus kaceluk ka awun-awun kakoncara ka jana pria, ka jam paring angin-angin, saurang ge parantos teu aya anu wantun ka anjeunna.
Dina hiji poe wanci haneut moyan Aki Rawit anu keur ruat raut awi keur ngayuman tolomong paragi ngarit. Teleber raya kukupu koneng sapasang gawenangan murilingan we ka Aki Rawit teh. Malah ku anjeunna digebah ku sapu tapi kalah ka asup ka jero imah. Asupna tina sarigsig jendela dapur. Na maneh teh kukupu. Bet ada asup ka imah kuring ieu teh. Narek aya naon atuh gara-gara naon. Keur ngalamun kitu. Ayah, aing teh ieu teh. Keur kitu para mitra, Jon Nini Rawit mawaci kopi 2 cangkir. Dina batok nu geus lucir bakat ku geus lila meureun eta umur batok teh. Aki ieu mere kopi deui, mengpeung boga gula beureum pangirim ti Ki Arsamad. Cek Nini Rawit bari seuri. Amis Nini kira-kirana. Lamun teu amis mah ku kami moal diinum. Jeung ieu Nini aya kupu banyak muter kitu jiga tadi. Cikeneh kalah ka asup ka jero dapur gara-gara naon nya Nini? Carek Aki nanyakeun semunu kaget. Hih. Geus jadi kabiasaan tah mah lamun ka imah aya kukupu boh ti beurang boh ti peuting sok aja semah geura. Walon Nini bari seuri geus kitu pok Aki nyarita deui. Kun bae Nini nu bae sebage. Ai barang bawa mah geuning ieu gula pangirim di Arhamad. Amis geuning teh jeung raos. Ari geus diinum mah menikmat ieu nya. Walon Aki bari leguk nginum cikopi teh semu nikmat pisan. Tapi cikopi ngahaja disesakeun pipikiran Aki Rawit engke di mana geus beres barang gawe. Rek dihanca deui. Bubuhan Aki Rawit tingongora nege kasebut jelema nu leukeun jeung rajin. Di kolong imah ngukut hayam menireun deui. Entog lamun entog ge aya. Lamun kanang kelenci dipinahkeun kaluar ti hanapeun imah. Harita teh lantaran sok diintip-intip poe ku anjing anu Aki keneh. Ngaranna si kapuk pedah buluna bodas. Teu kaselapan warna bulu sejen. Pohara icis jeung artina eta anjing. Lamun aya naon-naon ge sok buru-buru ngagogog. Meureun lamun cara jalma mah bebejak kadunungan. Ari kabeukina sajabana ti tulang taleng bangsa daging teh kana beurit kebon. Atoheun pisan atuh lamun Aki Rawit keur macu di kebon. Pek manggih liang beurit terus bae si kapuk digeroan. Pek dituduhkeun saterusna mah dikukui ku si kapuk nepi ka beunangna. Ari doma jeung embe Aki Rawit teu ngukut lantaran kapokeun basa mimiti bumen-bumen di dinya. Ngukut doma sajodo ari peutingna direweg di leuweung. Arias kurang leuweung alias sakadang maung. Ari hayam jago mangukut Aki teh lantaran hideng. Nyaho kana waktu saban pukul subuh isuk-isuk para mitra geus kongkorongo. Harita teh ari ngaranna si Bujang, peda anger wae sok ngageuingkeun ka Aki. Nu saterusna Aki hudang tuluy ka cai. Kabeneran eta sumur teh deet, ari gigireun sumur aya tajug leutik paranti ngalaksanakeun salat. Keur jongjon Aki Rawit barang gawe teu kanyahoan datang Mang Arsamad nyampeurkeun bari pupuntenna. Punten, Aki Rawit aya linggih kitu. Aki Rawit harita teh para mitra teu kakupingeun da pugu cicing di kolong. Ngan ku Nini kadangueun pok Nini Rawit nemalan. Mangga, saha eta teh? Salongkong Mang Arsamad nyampeurkeun ka Nini Rawit. Bari song leungeun diasongkeun ka Nini pok nanya. Kumaha Nini damang? Aki damang deui. Nini Rawit seuri pok ngawaler. Ih, aya kibar atuh Ahmad. Badan mah cager ngan kantong we deuleu euy, kering. Aki ge cageurna mah tuh di kolong keur ngomean kanang kelenci. Sok dikukuy wae ku anjing deuleu. Dong gering-gering Nini da kuring ge ngabantun artos tuh. Bade mayar samadan ka Aki mangga ieu geura genteran. Cek Arsamad. Jeung teu parangeteung ngelawan. Teu kudu dicalikeun heula hideng Arsamad unggah ka jero. Ka imah Aki terus sila dina amparan nu geus matuh ngampar di tengah imah. Sanggeus Aki Rawit digeroan mah para wargi sadaya. Ku Nini menigura giru pisan Aki Rawit liren tina barang damalna. Rek moro ka Pa Arsamad. Sanggeus Aki Rawit calik papayun-payun sareng Pa Arsamad. Solongkrong Pa Arsamad munjungan ka Aki Rawit bari pok naros. Kumaha Aki damang? Sareng teu angkat-angkatan deui. Aki Rawit gasik ngawaler kana panaros Aki Arsamad. Alhamdulillah badan mah cager mad. Ngan ieu we kantong kering buku. Rek nyajabaan dia tuh da bingung ari teu boga duit mah. Malum ari rumahku keur kosong deh sokorea mah kitu. Walor Aki Rawit semunu susah pisan. Padahal mah dulis barit narima ti Pa Arsamad bari pok naris deui. Aki dupi samatan kuring di sabaraha sadayana? Asana mah jumlah jamrehna teh. Alah sabaraha dadenya? Mun teu salah mah 5 rupiah pun 3 sen. Walon Aki Rawit, Pa Arsamad terus ngodok saku. Bari ngaluarkeun duit saringgit. Ringitan zaman duit heulden, kabehna 2 lamar sok dipasihkeun ka Aki Rawit. Tanu 3 sen disuhunkeun ridona cenah para mitra keur meuli cenol. Ieu mah nu 3 sen maksudnya.
disuhunkeun we kanggo ieu channel lagi dubi ayeuna ge kagungan jagaan naon ge ke urang tanyakeun heula ka sini nih da aki mah cara nyimpenan jadi copati apa babakunya teh cek Aki Rawit bari turun ti imah keluar rek nanyakeun ka sini nih sugas geus nyimpen hasil tatanen teh dan ini mah apik pisan sumpan simpen teh baru ninaker lantaran cenah masuk diacak-acak beurit kalawan kunini geus dijawab jeung nuduhkeun di jero kadut dina jero peti anu gede terus ku Aki dicokot pok nanya ini ieu dagangan teh sabarahaun kabehanana tah jumlah jamleh kabehan mah 3 ringgiteun Aki walau nini nemalan dari anaker kumaha ge lamun ditawar bikeun dong tanya Aki Mino ulah dibikeun keur naik sagalana oge kapan ayeuna teh usum halodo oge urang bawa heula bari dibejakeun hargana bari leos Aki asup ka jero imah bari ngajingjing kadut sadua-dua nyaeta dieusi ku jahe cikur bawang bodas jeung cabe cengek garing nu geus dipoe sok we disimpen hareupeun Aki Arsamad ku Aki Arsamad eta kadut dibuka hayang nyaho naon eusina pok nanyakeun ka Aki Rawit sabarahaun cenah ki sadayana memeh nawar Pak Arsamad mikir heula kapan sagala ge kudu make siasat kalawan aya elmuna pamikirna ieu dagangan cerek dibawa ka pasar Banjaran dan nu pesen cabe cengek garing mah unga iwati tukang soto di Banjaran ari nu pesen cikur jahe jeung bawang bodas masih ibu nu deukeut lawang harita teh para mitra semu banyol Pak Arsamad nanya deui ka Parawit sanes si harga mati atawa aya keneh tawarkeunna lamun dikurangan saeutik kumaha dipasikeun ginjang-ginjangna ari jang Samad kapan tadi ge geus dicaritakeun ku kuring teh keur teu boga dagangan dari mah dagangan sini nih pokna teh keur meuli samping cenah dadangna nyaeta tu bogaeun ge da geus barutut ongko insyaallah geus ada moal burung boga penghasilan lantaran ayeuna teh keur hese dagangan teh kapan lamun halodo mah patani teh sanajan pepelakan ge sok hese jadi teu cara gerusum hiji para mitra anu moya kusabab harita teh pamikir Pak Arsamad bakal boga bati gancangna carita terus bae ngodok duit tina sakuna saringgit sok dibikeun ka Aki Rawit bari ngomong kieu ieu we atuh kilah ari teh geng ditawis mah ku kuring sawios ayeuna dipanjer heula saringgit gangke abdi ka dieu baris di anak di ieu di lunasan sadayana samatan abdi kumaha pamikir itu nya sae atuh kieu mah dari pelos ditambi mah keuni ditambinya aduh dan Ahmad masih kene kagungan sama tanya panginten 5 rupiah aja sanes kitu saur Aki Rawit bari nyimpen artos teh ka jero saku baju kampretna kalawan teu lila nini Rawit nyanak cai kopi 2 gelas dalumur keur Aki Rawit hiji nu hiji deui keur Ki Arsamad ngaso heula ye ngaso barang Arsamad ningali kana cikopi ras manehna inget yen manehna tadi basa turun ti pintu meuli gula jeung kopi ti toko Cina keur ka Aki Rawit nih bet asa diwartosan kuring deh meuli gula kopi di toko Cina kanggo hatur dagang sang ini bari sok Pak Arsamad masihkeun 2 bungkusan kertas tah ieu geuning lamun teu ningali cikopi di dieu mah moal inget kuring oge sok atuh 2 bungkusan teh disimpen payuneun Aki Rawit Aki Rawit sasauran hehe nuhun ampun adi aya ditampi aduh kalawan kabingahan da sigana Aki mah sawios teu meundak naon-naon ge ari anjing da asal nginum cikopi we bari ngasor susuguh tidinya mah Aki Arsamad ngaleuci kopi panyuguh nini Rawit dituturkeun ku Caw Amon jeung Kulub Hui bari ngawarangkong ngaler ngidul meni aruplek pisan da eta 2 sobat teh ngawarangkongna tapi lila-lila Pak Arsamad amitan da cenah marek ponok di warung di pintu ngarah isuk wanci subuh keneh geus bisa balik ka lemur sarta bisa ngajual dagangan isuk-isuk keneh di pasar Banjaran sanajan ku Aki Rawit dicanet oge nyaeta di piwarang monok di dinya keukeuh bae maksa balik alesanana meungpeung beurang keneh atuh Aki Rawit oge teu bisa bertindak naon-naon da karasa ku manehna keur jaman ngora ari geus hayang balik ti panyabaan teh tara aya nu bisa nyaram gancang nama atuh Pak Arsamad teh amitan Aki jeung Nini Rawit yen baris mulang deui cenah ka Banjaran cag heula lampahna Aki Rawit nu aya di Warnasari urang tuna urang teu neun dihandeuleum sieum parangi nyokot ningalkeun teu neun sampeureun tuna alaeun para mitra sadaya ayeuna urang malikan lalakon Jang Uci miwah Pa Mahmud oge para santri sadayana katut Jang Popo harita kabeneran pisan malam Jumaah jadi barudak teu aya nu kagiatan naon-naon hitung-hitung kaul bae cenah mamaajengan palai uninga kana naon gerakan silat nu dianggo ku Jang Uci
nya peuting harita minangka peuting pangiling-eling dumeh enjingna bakal paturai tinu. Pamuda-pamuda anu ti Garut baris ngantunkeun pasantren Bale Kambang. Biasa bae mimiti barudak sina diajar bersambung atawa ngagunakeun tempelan-tempelan nu geus kapimilih ku maranehanana. Malah Nyi Kuraisin sareng ibuna oge, Ibu Hasanah ngersakeun nongton dari kekeuhan ku putrana Nyi Mas Kuraisin. Mak, urang ningali Kang Uci bade gegelutan dihirup ku opatan. Aduh koyong terang we nagaduh naon Kang Uci teh bet ngajago. Nya hayu atuh ari hidup hayang-hayang teuing mah ningali nu dihirup ku tilu atau ku opat santri. Mage ka karayeuna. Make diajar pencasilat jeung diadu-adukeun sagala. Bering we ibu sareng putra teh Marios ka tempat latihan para santri. Ka sampak Jang Uci keur ngabedega bari pasang kuda-kuda. Meni pancuh naker, Jang Ewon rek nyerah harita teh para mitra rek nyerang na make bedog seukeut. Da meni ngagurilap atuh kasorot ku sinara bulan purnama. Jang Abbas nyerang ti belah kenca ari Cinong ti belah katuhu. Tapi ieu nu duaan mah teu marawa pakarangan ngandalkeun ku peureup. Teu lila Jang Ewon ngagorowo. Siap Jang? Siap Kang tos sayagi. Mangga bari geus serang. Nu tiluan me ampir bareng nyerang na ka Jang Uci bari ting gorowo. Harita teh hiuk bedog Ewon diheumatkeun kana tarang Jang Uci. Jang Abbas nyerang ti belah kenca, Cinong ngajuruskeun peureupna anu kajurus kahiji. Ku sararea geus kacipta yen Jang Uci bakal payet ku peureub nu datang ti kenca jeung katuhu, jaba bedog bakal nyelobak kana tarang. Panon Jang Uci rutret ngabagi reret ka kenca jeung ka katuhu. Barang pangadek jeung dua peureub anu rek keuna kana sasaran, celeng Jang Uci bangun hampangeunaker, ngaceleng para mitra sadaya harita teh tangina snaker. Kana tangka balingbing anu caket lapang, clek Jang Uci cali dina dahan bari mesem. Nu naringali kabeh pada kaget. Disangka nama para mitra, Jang Uci teh bakal ruksak bakal bijil getih tina rarai. Ieu mah para mitra sangkaan teh kabeh ge teu beneran. Margi tetep Jang Uci lir ibarat manuk bae bisa hiber. Keratu barudak santri surak meni rame Nyi Kuraisin jeung ibuna ngahulang menu aya da disangkana bakal paeh cenah Jang Uci ari dikadek jeung dipeupeut sirah mah. Sawareh barudak santri naroskeun ka Pak Mahmud. Ari eta teh gerakan atawa ajian naon cenah ngaranna Pak Mahmud pok ngawaler. Ari gerakan mah ngaranna teh eta teh kancera luncat. Ari ajian mah aji sirna bobot. Jadi eta teh kancera luncat teh anu kitu teh nya. Jadi ajian sirna bobot. Kumaha we mun kancera luncat tina cai geuning tah kitu. Jadi pokona malah sirna bobot teh bebas tina bangsa nu berat-berat. Nu batak hampang raga teu beda jeung kalakai. Mama ajengan oge para mitra parantos ningali ku anjeun. Yen si horeng Jang Uci teh lain jalma samanea. Pantes garongan sakali neungeul geus tatu. Jang Uci ngabogaan aji Braja Musti lajeng nyaur ka Pak Mahmud. Mud, geus segera bubarkeun barudak teh jeung ongko geus peuting kapan ieu teh. Kalawan disiplin Mamah Mahmud saenga-engana ngeureunkeun latihan bari sasauran ki barudak. Saur Mama kumargi parosongi geura marulih we ka tempat masing-masing. Atuh barudak harita teh bring marulih ka tempatna masing-masing. Kitu debu ajengan sareng Nyi Kuraisin gancang marulih ka bumina. Jadi ayeuna mah jelas jeung nyata yen Jang Uci teh memang hiji pamuda nu tangguh nu geus masagi ku pangarti. Pangarti jero jeung luar. Ngan jelema henteu agul ku payung butut jelmana. Estuning kalem saincak saparipolahna teh. Welas asih ka sasama ahli tunulung kanu butuh, ahli nalang kanu susah. Memang hese neanganna jelema siga Jang Uci. Keur kasep teh ditambah sagala bisa, abong aya teureuf ti luluhur. Ngaso heula, mitra sadaya ngaso. Sakumaha nu kauninga para mitra Jang Uci teh aya teureuf ti luhurna. Puguh we aya paribasa uyah mah tara TS kaluhur teng manuk teng anak meraku kuncungan. Para wargi anu mulia, harita teh para wargi pantes Jang Uci kamari cenah nyebutkeun rek neangan pigurueun ulih jumhur. Basa nyarios ka Pak Mahmud teh malah hal ieu ge geus diwangkungkeun ka Mama Ajengan ku Pak Mahmud. Mama Ajengan langkung surti kana maksud jeung tujuan Jang Uci jeung Jang Popo. Ngan samemeh Jang Uci indit ka Warnasari. Omat saurna teh bade wiat serat ka Aki Rawit. Nya teh bade ngawiatkeun Jang Uci ulah disaha-saha teuing ku Mama aku Aki Rawit jeung dipasihan pangajaran nu langkung istimewa. Kitu para mitra saur Mama Ajengan. Tah ayeuna urang malikan deui kana kaayaan Ibu Ramana Jang Uci nu aya di Kampung Sindang Wargi. Dina hiji poe nuju pajama jam hiji calik papayun-payun sareng istrina Nyi Mas Ina.
pok harita pajamiji ngawitan sasauran. Lain geura anak urang geus heubeul pisan ya geus hampir 1 tahun. Beja cumarita sumawana surat mah. Hari kahayang bapa teh atuh surat-surat ka kolote siga nu poho ka kolote. Sakitu kurang kumaha apa diipat-ipatan kudu jadi kolot. Hari ieu hampir siga nu poho pisan, moal kitu mangi kacilakaan mah. Atuh sing sabar heula batu Kang, da sanes lalakon caket apan Majalaya teh sawios. Poan tilu dinten mah ke mun teu aya bae nya. Langkung sae we susul ka ditu ku Akang ka Majalaya. Nya waler pajamiji tepat pisan. Nah atuh ari nuju bingung-bingung teh jebul aya upas naroskeun. Duh ibu bumi na pajamiji terus kieu. Kang ujang jamiji mah saur pajamiji. Kaleresan atuh harita teh para mitra sok surat ti putrana dipasikeun ka anjeunna. Eta surat enga disoehkeun teras diaos nu unggelna kieu. Majalaya kalayan hormat. Serat dibujeng engalna bae mugi apa miwah ibu teu janten rengat gali sok suma wonten bendu. Jalaran abdi neme ayeuna aya waktos nyeratan ka apa sareng ka ibu. Bade ngauningakeun rehna abdi masantren teh teterasan ka Warnasari. Margi emutan ngaros pameng upami teu teras ka ditu mah. Margi pigurueun anu ilmu anu dipikahoyong teh ku abdi nyaeta di Warnasari. Pamugi bae bapa miwah ibu disuunkeun ridho galihna kalayan teu hilap kersa ngahapunten kana samudayaning kalelepatan ageng miwah alit nu karaos sareng teu karaos mugi kersa ngahapunten kana dosa-dosa putra. Sembah sungkem ti putra Sanusi. Atuh tos ngaos serat kalayan ngartos mah kana naon eusi surat teras anjeunna gumujeng bari teras nyaur. Tah ari geus kieu mah moal jadi arep-arepeun ka urang nanya mana. Teras kitu bari gumujeng para mitra mainah oge tina ngaraos bingah pedah putrana teras-terasan masantren teu ngaraos capek sareng bosen. Teras we anjeunna sareng pajamiji arangkat ka sumur bade wudu heula margi tos bedu. Sareng salat duhur lajeng mainah wawartos ka Nyi Rum masih yen Sanusi teras-terasan masantren ka Warnasari. Nyi Rum nasih ceurik bae saparantos maca surat da hatena mah inget bae kajang Sanusi naha ka manehna mah teu naros-naroskeun acan. Katuna di lalakon nu araya di Garut ayeuna urang ngabujeng deui lalampahan Jang Uci. Dina hiji peuting anu sasena keur manehna dua anjeung Jang Popo keur amitan ka pangersa ajengan. Margi enjingna bade mios ka Warnasari teh. Teu lami mama ajengan sasaurang. Tak ieu we Jang Uci, mama teh bade titip ieu we serat ka Parawi. Saurkeun ti mama kitu mugi ditambi salam pangabaktos ti Mama Daud kitunya. Atuh satuluyna omat ujang sing bisa mihapekeun diri. Geura Parawit mah paling bager, ari ilmu na mah seueur mantenna teh. Ngan bareto basa mama keur tolabul ilmi di ditu, saurna teh teu acan waktuna. Ayeuna mah lantaran nu baris ngamilik eta peremuan aki, ajangan barudak nungke nu baris datang ka dieu. Siga namanya hidepi sanu diantos ku aki teh meureunna. Ngan omat sakali deui nya sing pikanyaheun aki ngoning hidep jeung Jang Popo guguru ilmu di ditu. Kade ulah hilepnya. Sabada mama sasauran kalawan panjang lebar tuluy barudak sina ngaropi saaya-aya. Kayaning cikopi kulub cau pisang goreng. Pipis sampeu boronong jeung kulub suuk. Ari Nyi Kuraisin panona carindueul tapi henteu ari nangis mah. Eta keur meujeuhna resep tapi hanya ka anu dipibeurat teh heubeut ngantunkeun. Bade nyaba ka nu tebi bakat ku teu kawawa Nyi Parawan teh amanat kieu. Namun Kang Uci nya omat 1000 kali omat upami jaga memeh muli de ka Garut pamugi kedah nyimpang ka dieu nya. Omat nya Kang nya sareng bili abdi midamel dosa nu karaos sareng teu karaos akang kedah pisan ngahapunten kanu samudayaning kalelepatan nu karaos sareng teu karaos. Sakantenan we ka Kang Popo ge nya abdi kedah dihapunten Kang Poponya. Insyaallah Neng hapunten pisan ku Akang da rumaos Akang ge sareng Adi Popo parantos ngarerepot sabaninten di dieu. Nepi ka peuting ngobrol mama ajengan jeung Uci oge jeung Popo. Nya kitu deui Ibu Haji Hasanah ngobrol bari nyarioskeun Kuraisin rek kagarongan teh. Cacakan lamun teh Jang Uci mah jeung Jang Popo. Saurna ical perhiasan seueurna 20 gram jaba meureun jiwana. Nyi Kuraisin teh geus santeuna meureun di rogahala. Namun kumargi katulungan janten teu cios ka icalanana. Barang kira-kira jam 12 wengi mama ajengan ngajurung laku bari ngeupeulhan duit ka Uci keur jajan.
saurna teh keur meuli-meuli cendol di jalan. Lalakon ti pintu ka Warnasari teh lalakon tebih sakitar kurang lebih aya kana 20 kilometerna. Nyi Kuraisin ge ngeupulan artos ka Uci tami lumayan saurna teh. Harita sanggeus jang Uci nganuhunkeun sababaraha kali ka mawa ajengan. Harita teh ka ibu oge ka Nyi Kuraisin teras jang Uci jeung jang Popo aramitan bade mulih ka kobongna. Lewas wae ieu dua pamuda tarurun ti bumi mama ajengan, buru-buru ngajugjug ka kobongna. Pak Mahmud matos kulem meuni nyegrek kerek nage meuni karaos bakat tingku capek meureun para mitra. Mereka denge we. Jadi jang Uci jeung jang Popo henteu bisa aramitan harita, kapaksa engke bae sakalian jeung ka babaturanana. Sakabehna di mana rek indit. Harita mah jang Uci jeung Bang Popo tuluy sarari. Tidak banci subuh hayam reangkong korongok patembalan ti hiji lemur ditembalan ku hayam jago. Tinu sejen lemur deui. Tinu rada jauh sora anjing ngagogogan eueuh eureuna. Barang geus rada subuh kaya sora manuk ngamimiti geus nyaring rek ngabagiakeun deui beurang. Rek nyiar hakaneun keur minuhan eusi beuteungna. Kitu deui jalma-jalma geus mimiti heurin usik ku kanu kahilir nu kagirang rek ngagunakeun masing-masing karyana. Pagaweanana boh kana pagawean kasar sok sumawona pagawean lemes. Boh pagawe kantoran, boh kaum-kaum kuli anu sok buburuh di jalan atawa di pasar. Kitu deui para patani nu sok migawe di sawah, geus siap bari ngagiringkeun mundingna, rek moro ka sawah nu rek dipigawena. Ari budak angon harita teh geus ti heula iditna, rek ngarit heula cenah, sakeudeung dari ngarit geus beurang mah sok kaburu capek jeung ongkoh sok heder lantaran munding kudu dimandian. Waktosna para mitra.